Lur, mun rek nya boga karep nu sarua, nah bet pada mun rek nya mau batin rahayat, nah bet ngamurah mareh darajat. Sagala di umar carita sejang ngabebaskeun waragan sakola, muka lapangan kerja atawa ngangkat soran werit, tapi nah bet parasya merebutkeun paisan tutung. Banner baligo spanduk jeung poster-poster ngarumukan kota, jalan-jalan leuseuh teu beda jeung runtah nu cenah urang kokolakeun. Ganggang parwek heurin tetenyoan tembok-tembokna jadi majalah dingding. Nah bet ngolok-ngolok duit. Geuning sakabeh eta teh teu beunang dipake mungkus peda-peda acan, baroraah laku dijual atanapi dipake. Nyimutan bararudak nu ting golepak di emper toko jeung lampu-lampu stopan. Kahujanan, kapanasan pamustunganana, digalaksak ku angin peuting kudawang lebah tarang gorowong garenggong. Nu make kopeah, nu make tiung, nu make kabaya, nu make baju Superman, nu dipoto jeung monyet, nu jeung caleg artisna, nu api-api jadi seniman, nu api-api jadi kiai, nu api-api jadi olahragawan. Kabeh teu bisa ngalawan ninggang datang paceklik karahayat. Nu cenah rek diwakilan ku maranehnana. Nagarudak naon atuh aya pesta demokrasi teh siga nu moro bagong. Marawa anjing bari dibarajuan ku rupa-rupa gamar. Kabeh pada boga cita-cita mawa visi jeung misi sewang-sewangan. Hayang meunangkeun naon nu diudag kawas barudak nu dilemur coko langlayangan. Lumpat ti tarajong bari panon tangah teu ditolih nu dihanap, teu ditempo nu ditincak, teu paduli kebon batu ruksak, teu paduli rek cuhcor katincak. Nu penting aing meunangkeun nu diudag. Omong budak. Kadar yeu ubar hanaan. Pek conteng lebah irungna atawa dadana atawa dina ngaranna atawa dina gamarna. Pek gunakeun hak pilihna tong salah, milih luyu jeung hati nurani. Gorowok partai nu teu secara langsung nitah milih manehna. Aya deui nu nyebutkeun rek bebela ka patani ngaronjatkeun hasil tatanena. Aya deui nu ngajangjikeun numpes kamiskinan jeung pangangguran. Nah teu era disaliniran ku ikan rokok, majar beuki loba piliheun. Beuki bingung milihna atawa nu omat-omatan ulah katipu ku cau badag bisi diceruna cangkang hungkul. Mun rek nya boga karep nu sarua, nah bet pada-pada. Mun rek nya mau batin rahayat, nah teu sauyunan bae dina nanjeurkeun cita-cita ngawangun nagri nu